Biar semangat, biasa saya kasih pantun buat ibu-ibu. Daun salam, daun salak, daun pepaya. Ibu-ibu yang jawab salam kompak, mudah-mudahan punya mantu orang kaya. Tah, karak kadenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pengatur waktu, penata acara, pangbagi wanci anu kusim kuring sangat dihormati. Ampun paralun anu kasuhun ti para guru, ti para sepuh anu pinuh ku pangaweruh. Hampura anu ditedak kusadayana para alimil ulama anu jembar kubag-bagan ilmu agama. Mipit widi ti para kiai anu sugih ku pangarti. Kukituna salam hormat anu saageng-agengna anu saluas-luasna abdi sanggakeun, terutami ka para kasepuhan, para asatid, para kiai, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majlis taklim, wabil khusus ka guru urang penceramah ti payun. Mudah-mudahan sadayana ditambih-tambih kamanfaatan kabarokahan ilmuna ku Gusti Allah, amin. Aparat pejabat pemerintah setempat anu sami ku abdi dipihormat, segenap para panitia penyelenggara PHBI Maulid Nabi Besar Muhammad sakampung Jawaringan anu parantos kerja keras berjibaku ngorbankeun pikiran, ngorbankeun tanaga, ngorbankeun materi, luar biasa ngayakeun acara anu sakieu meriahna. Boneka cantik dari India nu caramahna leutik panggungna lega. Luar biasa dulu kembang pot batur dipindah-pindahkeun ka dieu lah. Mudah-mudahan perjuangan panitia dibalas ku Allah kalawan balasan yang berlipat ganda. Ibu bapak hadirin hadirat santriyin santriyat rahimakumullah. Nangtungnya saya tanu ngomong leutik dia. Jangan panggil aku anak kecil paman. Sate acan urang ngobrol cacahan kadieu kaditu, tabdi abdi dipanggil ku MC lakobna Kiserut. Mungkin dina otakna tanda tanya naon tukang ragaji gitunya. Kiserut eta lain lakob, lain julukan. Kula berdomisili di Kabupaten Serang, Kecamatan Bandung, Desa Pangawinan, kampungna Kampung Serut. Jadi biasa dipanggil Ustad Serut karena kupedah abdina urang Serut. Ari ngaran mah Samani, sedang sakitu mah lah nungguan di alam harares. Atuh sedang teh menjadi kiai-kiai Samani, jadi guru-guru Samani, lurah-lurah Samani, ngan kereta barengsek aya pamalingan kotok Samani di Polongo teh budak. Geus dongkapna abdi ka dieu nu kahiji seja silaturahmi jeung urang dieu. Anu kadua hayang milu muludan jeung urang dieu.
berharap engke jaga di akhirat urang dikumpulkeun deui bareng siga kieu amin. Kumpulan jalma anu bakal menang rahmat Allah, menang syafaat Rasulillah sallallahu alaihi. Adapun ngaji cacahan lah urang dieu mah geus teu diragukeun deui kana ngaji mah atuh teu kudu ditanya deui lah, ngaji mah sarua lah sebul kitu sarua. Tapi susuganan ieu sasiereun sabeuneureun aya hikmah jeung manfaatna amin ya Allah ya Rabbal. Supaya ulah nyangkolong kana waktos, tujuan daripada peringatan Maulid Nabi adalah nuka hiji berharap syafaat. Bu, andai pun kita nanti masuk ke dalam surga, amin heh. Ih, colong opae. Andai pun kita nanti masuk ke dalam surga, mohon maaf itu bukan karena amal ibadah kita, melainkan karena rahmat Allah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Maaf teh lamun urang ngomong-ngomong hayang ka surga boga modal ibadah, lamun lain karena syafaat Nabi jajauheun ibadah urang ngasupkeun kana surga. Bener teu Bu? Aya ibu-ibu nu ngomong kieu, Ustad aing mah pantes ka surga ge karena aing mah rajin ngaji. Ke ngaji nu mana? Ya ngaji nage bar hobe asal bubar be poho kabeh. Di majlis taklim ge ustad mau ngocoblak maca kitab, di luar mametis jambu toh. Laju ngaji nage berangkat na telok bebeja ka salaki. Sok bebeja ka salaki lamun rek ngaji. Nah bebeja ge bari leumpang teh. Oden kamerek ngaji. Bebeja jeung bari leumpang. Ayah BBB jasadis kakak kula merek berangkat ngaji kiwari si munah ngus nungguan di pos ronda itu hampura cai dina pancing kayak munah gola katermoskeunnya, terus itu baju menang nyisihan kulang kayak sampaikeunnya, terus ieu keramik can dipel pangpelkeun sakaliannya, terus bisi budak balik sekolah yang dahar liwatkeun 2 gelas manya kadi duitna goceng. Assalamualaikum salakina culangok be percis dong bek Jawa kahujanan. Atuh ngaji si ngaji ulah dititipun kabeh ka salaki. Bo, euy, kira-kira eta ngaji model kitu pantes tah henteu ngasupkeun kana surga? Ya jauheun lamun lain karena syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Aya dinu ngomong kieu, Ustad aing mah pantes ka surga ge karena aing mah osok salat. Ke salat nu mana? Ja urang mah salat nage salat sesa di sawah, sesa di kebon, sesa di pabrik, kadang-kadang teu salat acan lah keur salat nage awakna doang, anu salat hatena mah gentayangan. Bener teu Bu? Buktina teteh rek salat asar atar leungit duit 10.000 lah aing mending salat asar heula lah. Allahu akbar, mulai tah hate ngacaprak ka mamana. Bismillahirrahmanirrahim. Pangrasa tadi Madinah mah ja eta duit waladolin dicokot salaki kitunya. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar, buah-buah cokot anak meureuh. Sami Allahu liman hamidallahu akbar. Subhana rabbiyal a'la nyamana poe kemis mah ieu Bang Emok aya deui. Allahu akbar. At-tahiyyatu nginjem kami toha jami tohana pelit jasa. Assalamu alaika kamana eta duitnya pas palabayu karaka panggih yo. Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Ih aing karak inget horeng duit 10.000 teh aku aing pake mayar hutang kasih solihin. Eta salat model kitu pantes tah henteu ngasupkeun kana surga. Lah jajauheun lamun lain karena syafaatna jungjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad.
ayeuna pindah ka bapak-bapak cek ibu-ibu ulah aing bae ji. Aya bapak-bapak ngomong kieu, Ustad aing mah pantes ka surga ge karena aing mah lamun bulan Ramadan sok puasa. Lah, puasa kumaha? Puasana ge mindahkeun barang dahar doang. Ti beurang ka peuting nya, beurang nama teu dahar teu nginum puasa ieu. Peutingna teh doang nu balas dendam bae. Kana spager ge bea. Laju puasana nyap-nyap bae doang budak leutik hawa lapar meureun. Aya kotok lewat beletak ditimpu, aya meong lewat ditajong sampai meong ngobrol jeung baturna. Dia kunaon ditajong maling lauk kitu, ih henteu. Ngisingna kasur meureun, ih henteu. Pan dia ditajong nyaho aing ge teu ngarti. Meong teu ngarti. Puasa jeung nyap-nyap bae. Komo jam 2:30 ieu duduluan mata rada error. Lumpat kaburi imah neuleuh comberan doang cingcaoh bae. Lumpat ka kali neuleuh tai palid doang gogoloh cau bae. Komo ieu 5:30 ieu yo meja geus eueuh sisian. Bala-bala kolak teh manis martabak pinuh doang nu mamakasih teh. 5 menit deui kana buka eta mata kana kolak kana jam, kana kolak kana jam bari nyap-nyap bae ka anak budak ieu jam hirup tapah ieu. Puasa jeung doang kitu. Komo begitu aya nu adan di musala Allahu Akbar Allahu Akbar eta can barbar acan bala-bala beak 3. Rarasa ka eta puasa model kitu pantes tah henteu ngasupkeun kana surga. Ya jauheun lamun lain karena syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang kabehan disafaatan amin ya rabbal. Yuk sholawat heula. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Sholawatullah alaika. Ayo calangap bareng kabehan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Sholawatullah alaika. Sakali deui ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Sholawatullah alaika. Tah ayeuna urang mulai ngobrol cacahan. Lanjut Ibu. Ya, kamerana hadekeun Kak. Aingna pindah ka dieu. Lain lamun teu dihadekeun ge aya sabulah doang aing. Kang supaya adem ulah jangan dikasih efek aja, efeknya hilangin. Efek hilangin Bang, udah efek aja biar adem. Udah gini aja, bass turun dikit Bang, bass turun dikit, terus treble naik dikit Bang. Aing ge boga salon di mah. Udah cukup Bang, gini aja Bang. Nuhun tukang salonnya. Mudah-mudahan tukang salon tambah barokah, panjang umur, asup ka surga, jeung salon-salona lah. Tak kieu mah adem kanya. Tadi mah aya ehoan jing. Atuh ngomong aya ehon mah haliu neng. Hanya kamu yang aku cintai. Tai. Ngalut gara-gara eho. Hampura basal suri beheulanana. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Tadi nama ieu geus lulus awak. Tapi barang datang ka dieu masyaallah parawan dihareup keren. Terus terang abdi malamun caramah deket parawan sok sesak napas.
Kenapa sesak napas? Karena separuh napasku ada di kamu. Oh, ay modus aing ya. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Yang pertama, hikmah daripada peringatan Maulid Nabi adalah menjaga akidah. Yang kedua, mempererat ukhuwah. Yang ketiga, menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Geus tilu bae jatalak diapalkeun ieu. Lanjut Ibu. Yang pertama, jaga akidah. Rasulullah lahir di tengah-tengah zaman jahiliyah. Samemeh Nabi lahir di ngaranan zaman jahiliyah lain bodoh. Para rinter nyieun sastra, bikin puisi pinter, perang pinter. Kunaon disebut bodoh? Karena teu nyaho kana pangeran. Sehingga di zaman jahiliyah eueuh agama patrah nyembah sadaekna. Aya nu nyembah kana mata poe, aya nu nyembah kana gunung gede, aya nu nyembah kana batu gede, aya nu nyembah kana tangkal kayu gede. Boga pamajikan juburna gede disembah ku manehna. Pokokna mah nu gede-gede be disembah. Ketika Nabi lahir, mawa agama, mawa ajaran anu diperjuangkeun akidahna la ilaha illallah. Mudah-mudahan la ilaha illallah tetap aya dina hate urang. Amin. Urang maot mawala ilaha illallah. Urang dicangkeun di alam kubur kula ilaha illallah. Urang salamet dina nyukang siratal mustaqim dengan la ilaha amin ya Allah ya Rabbal. Tapi maaf, terkadang ucapan sungut mala ilaha illallah, tapi kalakuan jeung perbuatan henteu sesuai jeung la ilaha bejakeun taulah. Urang abi mah tara luhur-luhur ngomongna karena wajah-wajah penuh beban kabeh dong. Contoh leuleuitikan belah jam 10 anak geus hararees, tinggal teteh be jeung salaki ngobrol duaan. Geus kitu aya sawara di buri imah. Kuk. Mulai nyengir katuh. Konek jelemana. Ceuk pamajikan, "Kak, coba eta kuk timpuk tah." Kunaon kitu nang? Atuh anak urang leutik keneh, Kak. Piraku kula kudu reuneuh deui bae. Naon urusan anak kuk jeung reuneuh? Oh, di dieu sarua bae nya. Ulah boga patekadan eta kuek bakal mere reuneuh. Mitnah kuek eta teteh. Japakta nu sabenerna mah anu nyieun reuneuh mah lain kuek nu diburi imah. Ta kuek nu dina jero kokolor. Anu aya lato-latoan eta. Timpug habek kadinya. Awas ulah salah patekadan, hade-hadekeun akidah urang insya. Lanjut. Aya di leuleuitikan bisi dibejakeun ulah marahnya. Asal tas magrib teh kan pinggir sawah lemburna. Aya simut asup ka jero imah kateper be aya nu ngomong kieu, bapak kolot noong incu. Simut. Bapak kolot di mana? Cek simut ya ira kawin jeung mokolot dia ai. Pan zaman baheula maka kercan aya listriknya simutna ditewak. Dibeulem teh juburna kana lampu totoknya. Moal nyaho dia mah beda alam. Dibeulem juburna perepet terus sok diomongan teh maknya. Simut lamun mau panyakit ka ditu dia ka jauh. Lamun mau milik balik deui dia ka dieu. Eta simut mah lamun bisa ngomong teudeuk aing. Najan aing mau milik ya aing kapok ka dieu deui. Jubur aing digarang ku dia. Eta kan patekadan rada mencong Kak. Lanjut yuk. Mudah-mudahan dengan cara kumaha urang memperkuat akidah, mempertebal akidah,
kudu sering-sering datang ke pengajian, teges nama kudu daek ngaji. Kerek nanya iya lamun pengajian lobaan doang gitu. Tapi kicip nama ragukan sih. Paling genu ngaji mah seta anu beungeutna eta bae. Pamain inti ya. Geus gaor-gaor be di majelis taklim teh. Ibu-ibu sekalian, hari ini eta sarua doang di ditu. Janganlah kita sebab itu nu teu beukieun ngaji manembal eta di mana? Jojong bae teh sarnati. Aing mah moal tuh lah. Rek nyeusehan kokolor. Ditansa dia ngomong salaki. Urut ngompol 3 kali. Coba ngaji. Karena apa? Al imanu bi martabatil ilmi. Iman eta barometerna tolak ukurna ilmu. Mun urang hadir ka majelis taklim, poe ieu menang 3 ilmu, berarti iman urang nambah. Semakin ilmu bertambah, semakin iman bertambah. Semakin urang rajin ngaji, insyaallah iman urang bertambah. Makana kudu daek ngaji. Anu can daek ngaji, mudah-mudahan daek ngaji, amin ya robbal aya eta kan nu ngomong kieu di ditu mah ngan lamun dibejakeun ngaranna kukulah bisa aya barayana di dieu ngomong kieu teh lah janu ngaji ge doang kitu be wanci ngomongkeun batur bae ngaji bae ongkoh ngomongkeun batur bae ongkoh pasea bae ongkoh mending keneh doang aing hirup mah kitu ngomongna. Aing mah pasea tilok, aing mah pulang paling tilok, ngaji ge tilok, salat ge. Tapi ngarasa bener beta jelema he. Makana kieu lah. Bu, masih kuat tante yo. Bisa tu kuat mah atuh rek balik bae tanah naon. Ngan bendahara ulah ka mana. Lanjut Ibu lanjut. Ngeus anu kahiji perkuat akidah dengan cara urang kudu sering hadir ke pengajian. Insya ada satu istilah filosofi serigala. Serigala neng keluar neng. Serigala hanya akan memangsa kambing yang terpisah dari kelompoknya. Artinya apa? Saha serigalana zaman ayeuna Wahabi, saha serigalana Al Zaitun, saha serigalana aliran sesat. Saha nu bakal nu jadi mangsa? Tah jalema nu tilok daek campur, anu tilok daek ngaji, khawatir bakal jadi sasaran serigala. Nauzubillahi min. Kieu maksudna kaya maaf sagede salat pan batur mah eta salat macem-macem ka. Aya nu muter bae leungeunna illallah. Aya tanu kieu ka? Aya teu. Aya nu nya kakula ustad eta lamun curugna muter batal tah henteu? Henteu. Karena dina tubuh najan gerak loba ge teu batal salatna. Gerak kicup mata, gerak bibir, gerak ramo, kieu mah teu batal ka. Lamun kieu mah batal tah. Pan diangkat jeung leungeun-leungeun. Lah tagang-tagang sih biasa we ngajina. Lanjut yeuh. Tapi tingali urang mah urang Jawaringan ahlu sunnah wal jamaah cara sholatna tuturkeun bae pamagah kiai di dieu. Bener apa bener? Aya nu ngomong ki ustad aing ge sok ngaji di Yusup atuh lain deui teh mah. YouTube Yusup sih. YouTube-nya atuh ngaji di YouTube mah lain deui teh. Doang teteh teu boga paket pan ngahotspot kanu boga paket. Cara ngahotspot pan kudu deukeut. Nyaho teteh kana hotspot? Hot eta panas, pot eta empot-empotan. Ih, aing mah kudu seuri be ampun. Ari eta mah ngaji di YouTube ka jeung kiaina urang teu padu hareupan. Ari ngaran hotspot mah kudu jeukeut jeung kiai. Ari jauh mah moal nyambung internetna. Bener teh ieu?
tah engke lamun urang sok ngaji mah cara ngangkat leungeun geh dina salat atuh kaciri sok ngaji mah dipagahan ku kiai lamun ngangkat leungeun dina salat khudwaman kibae lempengan tak tak tasakieu ka rek naon leukeun bae ya tah lamun lalaki kelek buka tasakieu Allah nangtung nage buka sakieu ka ari teteh mah kelek narapet nangtung nage rapet kunaon kami malalaki teu dirapetkeun sadis saya kecepet cenah pan ayeuna masuk aneh pan kacirit telok ngajina maaf ngangkat leungeun sadaekna aya anu ngangkat leungeun doang nu beurat bae ari gapleh mah di pos ronda 2,5 jam naglik bae leungeun ari giliran salat ngangkat leungeun doang nu beurat aya teueuh aya nu kieu kaya Allah muter wang ari celek di dieu aya bae nya aya nu kagigir bae ka Allahu Akbar beletrak tarang batur Pak cin sada jengkol pan untung nu belah dieuna budak Cimande bisa kelidah ribut dia gara-gara telok ngaji sih aya nu ngangkat leungeunna luhur teuing ka Allah luhur cikulaka eta ngangkat leungeun dina salat luhur amat kumaha jawabna gandeng ustad aing mah moal uji-ujian jeung pangeran mah po atuh teu kitu-kitu amat lah tetep bae urang kudu patokan salat tuturkeun pamagah guru ngaji urang kudu daek ngaji supaya kuat akid ila hiji takarak ya lanjut ibu kuat keneh sampai jam hiji ge kuat sampai jam 2 ge Masya Allah ieu mah urang jawaringan kabeh ge doangna potonganana tukang ngabohong sohor be ngaji anu kadua tujuan peringatan Maulid Nabi mempererat akidah, mempererat ukhuwah, nguatkeun persaudaraan, ningkatkeun kebersamaan, ningkatkeun persatuan. Alhamdulillah. Lamun teu bersatu ieu moal jadi ieu muludan bener teu? Ibu-ibu pamuda nu sugih donatur, mudah-mudahan ya para donatur, bos limbah, bos Nawawi, mudah-mudahan tambah berkah usahana. Amin ya Allah ya Robbal. Donatur-donatur anu lainna mudah-mudahan tambah berkah usahana. Mudah-mudahan ijawaringan tambah berkah. Amin ya Robbal. Syaratna rukunkeun urang dina tatangga, rukunkeun bermasyarakat. Bu Wes urang belajar dina leungeun bae abdi keuresep ngomong di mamana nyontokeun leungeun karena pas kana hate urang. Bu ya lamun leungeun tingali neng tingali tempo lamun leumpang tuh leungeun katuhu ka hareup kenca kaburi lamun kenca ka hareup engke katuhu kaburi siling gantian piraku leumpang leungeunna bareng lah doang naon eta pampir. Hartina kieu ka lamun keur dihareup atuh dihareup nu bener lamun keur diburi nuturkeun nu dihareup ieu mah diteundeun dihareup ngagaleong bae diteundeun diburi ngabetan bae terus lamun keur dihareup sadaekna doang ngimaman salat ka ari salat sorangan mah sabodo rek maca waqiah ge rakaat pertama ari salat berjamaah mah tuh kira-kira abong-abong tahfidz Quran teh rakaat pertama Al-Baqarah rakaat kedua Ar-Rahman dijamin isuk mah baturan ta atuh ari berjamaah mah khofifu kudu ngenteng-ngenteng lamun jadi imam paham teu bah maksudna ieu ieu di dieu taraweh lamun taraweh imam nu laku nu gancang apa nu ancak ceng sarua doang di ditu ari kitu mah di ditu ge budak-budak pamarayan ge lamun rek taraweh sok ngintip heula sa imamna ieu dak ancak ieu mah balik hartina kieu lamun keur dihareup kudu peka dengan jamaah yang di belakang ulah agancang teuing ka karunya aki-aki 3 puting be taraweh gempor
ulah ancak teuing karunya pamuda tas taraweh rek nganjang ieu lamun keur dihareup kudu peka dengan jemaah yang di belakang. Paham enggak Bu? Ayeuna keur dihareup ieu engke giliran kenca mah kahareup wayahna ieu katuhu kudu rada ngeleh daek aya diburi hartina ulah hayang jadi dihareup bae, ulah hayang jadi ketua bae, sekali-kali kudu ngarasaan jadi anggota. Eta pangimaman ulah dikuasai ku sorangan bae, agehan batur. Aya Ustad Ngora anu gagah ngajina alpiah katalar patul muin hebat, maaf ari teu biasa mah eta ngimaman salat balik bak pabulit he maca susuratan teu anggeus-anggeus tabbat yada abila habi wa tabbat yada abila habi wa gara-gara telok biasa ngimaman. Jangankan ngimaman ka ieu jangankan pidato ceramah doang kieu ngumumkeun anu paeh be kudu nu biasa teh. Bener teu? Ulah dianggap lalawara tau mangkunu paeh kudu nu bisa. Ceritana kan nu biasa meureun eueuh muriang mencret berat. Aya nu paeh kapaksa ustad anu teu biasa ngumumkeun. Paseh-pasehna masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telah berpulang ke rahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat colongop kabeh naon ieu maksudna ieu. Geus kitu jam 2 aya nu paeh deui. RT can cager meureunnya kapaksa ngumumkeun dengan lumayan rada panjang ieu mah. Ngan tetep bae salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mang Junaid tilar dunia. Waktu anak Junaid mawa golok kabeh. Ustad dosa naon bapak ingka dia ngomong alhamdulillah gara-gara horeng mah tara biasa. Makanya berikan kesempatan bagi yang muda-muda. Lamun kakak eueuh umur, lamun tadina teu biasa rek saha nu ngagantian. Bener apa bener? Paham teh ya? Geus paham hiji tah. Lanjut ya Bu. Anu kadua tingali leungeun ieu katuhu jeung kenca sama-sama leungeun tapi beda nasib. Beda naon? Beda nasib katuhu mah sasalaman, tanda tangan, ngitung duit. Nasib kenca mah bagian pembersihan bae. Eta ngaranna tarima nasib. Kapaham ku Ibu? Luh, kapahamna doang. Hartina ulah sok ngabanding-bandingkeun hirup urang jeung hirup batur. Naon ja hirup mangan saukur pasangka-sangka doang teh. Aya nu ngomong ki Ustad resep meureunnya lamun boga mobil mah heuy resep kumaha boga duit 100.000 boga mobil rek leuleumpangan moal jadi. Tapi ari boga motor mah 100.000 atuh adem. Komo boga sapeda doang mah teu ngatik make bensin neng, tapi boros kana kejo. Ngagoes bae pan. Aya dinu ngomong ki Ustad resep meureunnya lamun boga imah gede mah 2 lantai. Resep kumaha imah gede mah ngepelna capek. Imah mah mending leutik bae teh. Ngepelna teu capek. Terus lamun pasea jeung salaki babari hade. Atuh teu deuk hade kumaha asal rek ka kamar gok panggih. Rek ka dapur panggih deui. Rek ka WC panggih deui pan lamun panggih mah reuneuh deui bae. Tuh gara-gara imah leutik. Paham teh ya? Syukuri apa yang ada jak edan be bisa. Hidup adalah tah ai yang kula ki adem beres ngaji mah tarima apa adanya. Imah geus balik beke isuk. Atuh salaki beak dicarekan andi bae. Kak, deuleut batur mah kato deuleut usaha 2 tahun geus kajin imah kabeli mobil. Kakak mati baheula usaha kitu be peurahan ore taneuh meureun. Teu narima sakali ulah ngabanding-bandingkeun hirup urang jeung hirup batur. Bener teu Bu? Ini muatan pentingna ya. Sebetulnya ukuran rizki itu sama, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Aya nu loba duitna tiap minggu cuci darah. Itu jeung naon? Bener teu? Urang mah gaji sabulan ngan 3 juta tapi awak cager bae. Jengkol derak dak bae. Tulang kotok rengse.
atuh ngeunaheun rezeki mah sarua tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Bener teu Bu? Si ieu gaji sabulan 15 juta awak cager tapi anak teu boga aya teu? Aya. Si ieu mah gaji ngan sabulan 1,5 juta tapi anak 12. Atulah susurian lah. Ieu mah anak loba bebeak pada ngomongkeun. Laju di pagahan teh ku dulurna, "He, atuh di KB tah naon tah?" "Enggus, teu mempan." Aing ge nyorang ka bidan disuntik reuneuh bae. Dipikir-pikir kue ngatu wajar lah bidan mah suntikan leutik. Hari salaki aing mah kude jarum coklat. Unggal peuting teu munasabah reuneuh bae. Atuh diganti ge ulah disuntik make pel tah naon tah? Enggeus. Pel ge enggeus teu mempan bae. Atuh munasabah teu mempan lah. Atuh pel mah karak nyampe ti koro, androk mah geus nyampe tuur. Ngeus tarimakeun bae nasib loba anak eta loba rejeki. Ulah ngomong sieun teu kaparaban catet ku kabehan Allah moal pati-pati nyieun beuteung lamun teu nyiapkeun pangeusina kitu ka. Woi colong pae tempo tuh kolot baheula jaya jawaringan ja pernah jadi baheula kan sawah loba keneh kan. Baheula mah PNS eueuh, pabrik eueuh, cingluh eueuh. Tapi kan anakna loba ge kolotna kuli macul, kuli ngoyos, ja sampe geledek kaparaban. Eueuh nu teu kaparaban, bener teu? Wanci sakola-sakola jasa sukses. Anak 12 sukses kabeh. Jadi bos kabeh. Ieu lebaran ieu pinuh kabeh ku mobil anakna. Ngahayal ieu mah ngahayal. Ngahayal ieu ngaranna ge. Depan balalik terek mudiknya sasalaman ieu mah jeung meuli seblak 1 juta. Ieu mah jeung meuli sambeleun 1 juta. Sedangkeun kan 12-an. 12 juta lebaran ngandung duit kaurugan duit. Kalah curik cimatan. Kunaon dia curik cek salakina. Lain atoh kaduhung ka. Kaduhung kunaon? Kaduhung teu nyieun 30 baheula. Anak ge rejeki. Ieu cacahan paham teu ieu? Boleh nyengir tapi kudu mik leungeun katuhu jeung leungeun kenca atuh sama-sama leungeun tapi nasibna beda-beda tilok protes ceuk katuhu teh tenang kenca sanajan dia tukang ngisang ge engke ge lamun aing bisnis cair mah dibelikeun jam tangan dia ku aing tuh paham teu yeuh. 2 belajar dari tangan jadi urang kudu tarima nasib. Anu saterusna nu katilu ya tingali lamun kenca ateul digarok ku katuhu lamun katuhu ateul tanpa disuruh kenca ngagaroan hartina di masyarakat eta kudu siling garoan kudu siling tulungan jalema mah makhluk sosial najan jalema sugih loba duitna ge giliran paeh mah ja teu bisa leumpang sorangan ka kuburan ja kudu digotong ku tatangga bener teu. Ari keur hirup sombong na kasetanan. Aja paeh mah digotong eta. Bener apa bener? Nu sugih butuh nu susah butuh nu sugih, nu pinter butuh nu bodoh butuh nu pinter. Ige sagede abdi tukang caramah cek batur, butuh nu ngahadiran. Beneran. Lamun abdi caramah gagas sajam setengah nu hadir eueuh hiji-hiji acan. Nu edan leupas. Urang mah makhluk sosial harus saling membutuhkan ulah siling hasud piceunan tah hasud dina hate nyiksa awak tatangga kabeli motor nyana nu ngebul tatangga kabeli kulkas merek Toshiba 2 pintu manehna nu nirisan tatangga nyieun imah setruk dibawa ke rumah sakit di rumah sakit ngadenge tatanggana beres nyin imah berangkat umroh paeh di rumah sakit nyiksa awak kudu nama kudu siling tulung piceunan sifat dengki dina hate insya bu iyakum wal hasad fa innahu takulu hasanati kama takulu narul khatoba piceunan ieu piceunan sifat hasud dina hate karena sifat hasud bisa ngalebur kabagusan
disepertikeun seuneu ngabeakeun kayu anu garing. Ibadah 40 tahun menang capek-capek datang hasud, ibadahna hangus kabeh. Rugi teu? Rugi henteu? Makana enggeus ulah sifat khas. Kiai ulah hasud ka kiai deui, santri ulah hasud ka santri deui, padagang ulah hasud ka padagang deui. Amalna leungit doang seuneu meulem kayu garing. Paham teu, Bo? Ngeus ulah sok siling hasud, kudu siling belaan, kudu siling tulungan, siling garoan, ulah siling omongkeun. Sok aya nu siling omongkeun atuh 11 12 ieu nu ieu pi omongeun, nu ieu resep ngomongkeun. Bener teu? Aya nu pi omongeun eueuh. Aya abong-abong emas na loba kuat dipake kabeh 5 gram 5 gram 5 gram 5 gram. Euy ka dieu. Piomongeun tas eta. Terus abong-abong kongkorong na loba dipake kabeh 3 bulit di dieu terus ngambay ka dieu. Ditempokeun ka batur dibikeun mah henteu, dipake ondangan. Ulah sok kada laga. Make kongkorong panjang-panjang pake ondangan. Lain kuna naon bisi parasmanan nyangkol hulu tongkol doang. Cek baturna teh aya pangrasa aing gagandul mah emas. Pan dia mah pan aya bae tapi omongeun kumpul taopatan si Mimin, si Munah, Yuyun, Icot. Begitu nu boga emas lewat langsung bae digosipkeun. Dulu tuh emas nama gede eta hutang nama loba eta. Cek aing menek nonopenan nya. Emas-emas batur, hutang-hutang batur milu mayaran moal. Kala cek hijina teh, heuy ulah salah gede ge Singapura tah mah. Rek Singapura tarek mas asli mas batur hayang beopenan. Cek nu katilu teh lah bagus ge emasna doang jelema nama hauk eta deui. Ih ampun lah. Cek nu kaopat teh lah 50 gram ieu aing ge kabeuli mun boga duit mah. Atuh hooh sasaha ge. Hayang be ta ngomong. Belajar dina leungeun kudu siling garoan. Bener teu, Bu? Wala takun kal udunain, jangan seperti dua telinga. Bu, masih kuat yuk? Iya celi. Oh cek satu ur lah. Iya celi katuhu jeung celi kenca. Nu katuhu make anting 2 gram, nu kenca 5 gram. Betaheun moal. Mun sarua mun ieu 2 gram, ieu kudu 2 gram. Lamun teu make kabeh. Lamun make kabeh. Ieu sifat gorengna jelema. Terus ieu ceuli katuhu jeung ceuli kenca pikiran ku kabehan. Ja deukeut di jengkalan mah ngan sajengkal tapi saumur-umur tilok panggih. Ukara kaharti meureun nya. Baraya nama tapi sok pase. Dulur nama tapi tilok ak. Komo susah mah tilok di aku. Mun sugi be dulur aing eta. Ulah doang cilibunya. Ya rek nanya di dieu sok siling anteuran keneh teh jeung dulur. Tilok. Oh, sok alhamdulillah. Terus tradisikeun siling anteuran lamun kunut sok ngupat nya, sok ngaleupeut. Yeuh anteuran yeuh ka ditu ka mana tah? Ka mana? Ka mana nya? Aing teh nyaho lemburna. Tak anteuran tak ke kampung baru tah, tak anteuran tak ke Rajeg tah. Karena kan anak nanya, ma ari di kampung baru saha kitu, bibi dia eta yang nyoma. Ari eta di Rajeg saha, eta mah di Rajeg mamang dia anu ngabeakeun pakaya heula. Tapi keren Kak. Jadi dididik olot ya supaya mengenal kana baraya. Benernya, baheula masih silaturahmi masih terjaga, hebat jasa. Ieu urang nostalgia Kak. Pan baheula mah usahana sok ka Lampung. 3 bulan karak balik. Balik teh mawa roti, mawa kopi Lampung, mawa rokok Lampung, mawa penyakit. Lah aing kamari cas di Lampung jeung mah penyakit dah. Nya, ari pan kumpul tetangga sabalasan euy ngopi ka nu aing, ngopi tuh. Ngan tetanggana sareukseuk teh geura balik. Pekana sagali pugu batur ge balik ke 3 bulan geus berat ka handap.
hayang geura balik tatangga nambah di kopina dulu pamajikanana dina jandela geus lol ninongan tatangga can balik bae tatangga nanyaan bae kumaha cenah di Lampung cara lager saking jengkelna nu cager nu paeh tedek geura balik cingnya tapi keren silaturahmi masih terjaga alhamdulillah ayeuna mah Allah tatangga jeung tatangga geus teu nyaho buktina kan ayeuna loba dina TV berita kanyahoan aya mayit di rumah eta setelah bau busuk berarti tilok panggih jeung tatangga naudzubillahi min lewat peringatan Maulid Nabi pererat ukhuwah tali duduluran silaturahmi ulah siling hewaan ulah siling dengkian nu sugih butuh nu susah nu pinter butuh nu bod saling membutuhkan lanjut ibu terakhir hiji jaga akidah dua pererat ukhuwah yang ketiga hiasi diri dengan akhlakul karimah geus dua bae ya kudu dibawa ka imah wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu geus ari hulap maulah lah iki menang maksakeun atuh iki pernah sih jadi kori pernah mah di pasantren kori tanya tuh ka kori di pasantren kori mah eta ngobrol ge make kori bae neng rekamanna gunah eta neng rekarang kas naon eta neng ikhfa rek naon karangkas wa izin kacugaka paku sukuna duh hampura kalau haji lamun teu seuri sok balalik pugu ge lanjut ya wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wat tawadu ya dua beh lah pertama Kanjeng Rasul teh haya sadidal haya gede ka isin makana lewat peringatan Maulid Nabi sekarang rasa malu itu sudah mulai menipis yuk kita tanamkan kembali rasa malu dina hate kudu boga kais salat isin heulaanan ngaji isin heulaanan ulah teu boga ka isin acan batur mah salat berjamaah di musola nya nama ngagurung-gurung motor beueuh ka isin aya teu kolot kudu boga ka isin ka anak ieu mah kolot gitu boga ka isin ka anak nyontohan teu bener bae buktina anak ngopenan FF bae Mobile Legend ari kolot indungna atuh tiktokan bae bapana di juru masang slot polong slot di dieu ureunan hayang sugi mah usaha masang slot mah beakana embe-embe dia kamari gianu gantung diri gara-gara korban slot awas tata salah kita teh gantung diri keheut heuy bejaan salakina slotna eureunan hayang boga loba duit mah usaha gaw melakcab ulah main sel iya aneh zamannya kuari mah aya slot baheula mah togel nyaho togel lah sok api-apian togel eta kan to singkatan Kak tokna tolol gelna ya tanyaho kakak tadi mau ngomong tanyaho jadi kerjaman togel mah galelo jelema atuh tuduk gelo kumaha malam Jumat batur mayasinan di masjid nya nama di kuburan terus kuburan ditundaan pulpen jeung kertas eta pan sarua nitah nu paeh nulis eta teu boga otak poe Jumat batur malain ka masjid nya nama kalah neangan bangkong kasap dikerok teh tonggongna emang na aing asup angin cek bangkong batur balik salat Jumat meh maneangan nu edan dieureunkeun dibere rokok dibere baso ditanyaan he nu edan isuk nomor sabaraha nu kaluar cek nu edan ari kitu mah edanan dia jeung aing ge baheula kerjaman togel Kak hayang meunang nomor jelema ku bebeakan kana anak-anak di HS-keun HS ceng jam puting jam 2 dihudangkeun dia ngimpi naon ngimpi aneh bah bagus lebih aneh bagus aneh kumaha monyet bah oh 42 doang nama
Kos kumaha monyetna aneh bah ari awak mah awak monyet ari beungeut doang abah. Ari kiwa ari kunaon aya selot di bae. Mudah-mudahan eta aplikasina eueuh gitulah kabakaran gitulah. Amin ya robbal. Hartina kieu mah kudu boga kaisin. Baheula mah nya lewat ka hareupeun kolot tah punten abah, punten emak boga kaisin. Kuari mah eueuh. Kolot keur ngeunah-ngeunah ngopi tanang jolengkat be dilengkah be kolot ge. Irungna sampai kadupak. Sampai ngajedag kolotna. Lain menta hampura kalama. Sorry beh. Ampun lah. Ieu keur pada urang na be kanya kakak cicingnya. Iya. Masih kuat ieu. Ieu aing ge nyaho nih isin ka salakina baheula doang lain keur panganten anyar. Keur panganten anyar mah isin ka salaki dahar ge daripun salaki cemi. Saciwit doang nu hooh. Barang beres ngumbah piring nyatu sorangan bae. Tuh tukangna seurik atuh. Ih beneran. Anyar nikah mah hayang hitut ge pan ditahan-tahan le. Beheung sampai hejo. Beungeut sampai bareureum gunuk nahan hitut. Bijil teu katahan kacepet leutik suarana nit. Atuh anyar nikah mah teu marah mah nya. Ta ieu na ge teu marah salakina kalah cacadelan. Neng entut itu. Ceuk pamajikanana eutik mah geus jajal kiwari yeuh kula hayang nyaho anak geus 5. Isin tah henteu ka salaki. Henteu cenah he. Korban ngahenen beh. Atuh salaki keur ngeunah-ngeunah ngopi tanang lewat ka hareupeun salaki jedut. Eta kopi mali keplok ka. 7,3 skala Richter berdampak tsunami. Cek salakina meureun teungeun di hitutan marah. Di arum sana. Atuh kudu boga pikiran sih. Hitut sangeunahna bae eta pamajikan Kak tanpa beban ngomong kieu. Lah kakak kami ge lain nu edan. Kami ge moal wani hitut ari aja lemah mah. Astagfirullahaladzim. Ieu kakak dianggap naon sebenarnya. Ngomongna eueuh jelema cenah. Bener tah yeuh. Ulah sin-sin dibelak we nya. Jamiahan rajin muludan rajin tapi ka salaki loba geus tanggap jelema kiwari maka. Buktina hiji hitut hareupeun salaki ngomongna eueuh jelema. Anu kadua lamun rekees jeung salaki sok make autan lin. Suku make autan leungeun make autan beheung make autan. Barang salakina hayangeun ngurandang ngegel beheung ngelel salakina. Ceuk salakina ieu dia make wadak naon. Seungit mah seungit tapi pait amat. Eta ngajawab tanpa beban. Lah Kak, ieu mah lain wedak, ieu mah autan. Hooh aing mah reungit malaria ieu. Atuh terus bae najan anak loba ge isin ka salaki mah kudu bae. Wa yajibu alal mar'ati dawamul haya'i ala zauj. Wajib ka pamajikan kudu ngamayangkeun isin ka salaki. Kadenge teu ya. Lah kadengena doang. Lanjut. Hiji tanamkeun rasa ka isin ceng pamuda kudu isin ka kiai. Neng parawan euy kudu isin ka kiai. Kami mah baheula keur leutik rek nonton layar tancep berek lewat ka imah kiai teu wani. Aya stal kiai di hareup. Urang muter bae jalana. Muter baheula mah. Kiwari mah ka kiai eueuh ka isin. Aya kiai dina teras keur ngopi lewat pamuda. Ka mana diadak? Nonton kiai, milu yuk. Pala longo nya. Baheula mah kami keur masantren baheula karak aya dehemna doang eta kiai geus lalumpatan sieun. Bener teu Kak? Ayeuna mah eueuh ka isin. Kadang-kadang ka kiai pinjem korek. Sakalian jeung rokona. Tah ieu kah horeng mah ieu yeuh. Kunaon kolot baheula kiai baheula mah kitabna sarah sitin doang, patul qorib doang tapi santrina loba. Barokah ilmuna tapi kunaon jelema kiwari jamul ditambul alfiah katalar. Tapi maaf jangankan untuk orang lain jeung awakna ge teu manfaat eta ilmuna. Panyakitna eta lah kurang takdim ka kiai. Mana santri mana? Oi kalah ngahenen
Kula sok ngomongkeun kieu teh ceng, sederhana be nyenangkeun hate kiai. Lamun kiai rek kaluar sendalna siapkeun balikeun. Lamun kiai keluar di musola sendalna balikeun. Dia mah sendal kiai kelah dibawa ka warung buat ngalap barokah. Ya. Nyah, wa minta dimil ilmi takdimul ustadi wa auladihi wa mayata'alaku bihi. Di antara ngagungkeun ilmu teh agungkeun ustad. Lain ustadna doang, anakna ge mulyakeun. Lain anakna doang, wa mayata'alaku bihi, naon bae anu berhubungan jeung kiai mulyakeun. Aya mobil kiai lewat atuh hormat. Nu mawana mah sahabu meureun ge. Asal mobil kiai doang di Jawa aya anak kiai 3 tahun lewat atuh santri karieu kabeh. Kieu saking hormat ka anak kiai. Bahkan di Madura mah lebih hebat deui. Aya kotok kiai lewat atuh kieu kabeh. Aya di Jawaringan kumaha kotok kiai? Obeaknya. Iyalah anu ngahalangan kana manfaat barokah ilmu, kurang izin, kurang takdim. Catet salaki ayo mulai deui izin ka anak, izin ka pamajikan, pamajikan izin ka salaki, kolot izin ka anak, anak izin ka kolot, masyarakat izin ka kiai, santri izin ka kiai. Insya al haya'u minal iman. Lamun geus timbul dirasa kaisin dina hate berarti iman urang bertambah. Alhamdulillah. Nu kadua terakhir wat tawadu, Kanjeng Rasul tawadu rendah diri. Yuk lewat peringatan Maulid Nabi tanamkeun rendah diri dina hate. Ulah naon mah nu disombongkeun? Pakaya titipan, ilmu titipan, harta titipan. Terus ieu awak ieu pikiran ieu pikiran lah jadi pikiran dipagahan ku batur mah kadang-kadang telok narima ka magahan awak benya, magahan awak masing-masing dulur. Dipagahan ku batur mah sok ngalawan ku lagi ngajak ngaji ke jelema. Ka hayu ngaji. Gandeng dia ustad jojong bae neraka jeung aing surga jeung dia. Di dunia geus babagi saya tamah he. Laju aya nu ngomong kieu teh, "Ka, kudu ibadah hirup mah." Aduh, dia budak kamari keneh magahan aing dia ge disunatan aing nu mangkuna. Inaon urusanana. Dipagahan ku batur mah kadang urang telok narima, geus pagahan ku awak sorangan bae nya. Ieu awak teh, Ka, ieu awak ieu jelema yeuh awaluhan nutfah wa akhiru hajipah. Mimitina cai mani. Maaf, akhir kemudian bakal jadi bangke. Bener teu Bu? Pikiran he, cai mani bahan baku jelema bandingkeun jeung bahan baku kotok. Endog, mahalan mana Kak? Endog lah. Kakak boga endog 3 kilo, kulilingkeun endog yeuh laku. Kakak boga bahan baku jelema saember. Woi pejuh ya pejuh. Hanut keneh yo. Laku moal Kak? Wah, moal laku rek sombong-sombong amat hirup ieu. Sok macem-macemnya. Wa akhiru hajipah, akhir kemudian bakal jadi bangke. Maaf, bangke jelema jeung bangke kotok hargaan keneh bangke kotok. Teteh mukakeun kulkas dos aya bangke kotok sieun moal. Moal. Teteh berangkat ke kebun aya bangke jelema. Sieun. Benernya. Terus bangke kotok mah lamun jadi bangke kotok dipuncit secara syariat uratna pegat ngaranna berubah. Ayam ayam geprek, ayam merecon, ayam naon didak lo banyak. Aya nu make bahasa Inggris teh fried chicken. Fried eta tarigu, chicken eta ayam, gogodoh kotok. Hese-hese amat. Ari jalema lamun geus paeh atuh hiji ngaranna. Lamun lalaki almarhum Kak. Lamun awewe almarhumah. Ngan bapak muda sok nanya ka aing teh, "Ustad lamun bencong kumaha?" Weh, sok macem-macem be dia mah. Dijawab ku aing panjang-panjang, mal ngarti si eta mah. Atuh ku aing di ngacoan di beceng dengekeun nya, ari lalaki mah almarhum, lamun awewe almarhumah, bencong mah doang. Namun teu salah mah aluminium. Pan panci ceng.
Pugu jadi ustad kiwari maka kudu ekstra sabar, sumpah be. Loba budak ngora nu ngeprank be ka ustad. Ustad, rek nanya aing yo eta kunaon si adan sok nutupan ceuli, nutupan sungut mah moal sawaraan doson. Macem-macem be nanyana. Ieu mah kisah beneran abdi lain ngarang lain, sumpah be lain. Abdi caramah ka Pelabuhan Ratu, aya kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak. Aya lembur Cilograng, sinyal eueuh. Pan pula panik ka mana belokna ieu. Nanya ka budak, "Ceng, ari ka Cilograng belah mana?" Kamu nanya. Aing padahal make sorban sebenarnya mah. Aing kahayang aing mah ngomong di pilihan ge. Jeung saha ngomongna jeung kiai, jam make sorban aing nekot. Kamu nanya. Kiai ge beak we ku si eta he. Lain kuna naon bisi paeh doang tah si eta. Ditanya ku malaikat munkar nakir, "Man robuka?" Saha pangeran dia? Kamu nanya. Tambah dilejeg dia ku malaikat. Ieu tanamkeun tawadu. Ieu awak urang awalna cai mani, akhir kemudian jadi bangke. Mun kakak sok ngadengekeun dalang sok ngomong manusia kudu inget kana purwa daksi. Ari purwa teh mimiti, ari daksi teh tungtung. Urang baheula sok kadenge lagu kieu teh nya, cingcang keling manuk cipeu. Sarua doang di dieu nya. Blos ka kolong bapa satar. Ih, sarua bae. Keren ta baheula mah. Lalaguan kolot baheula pikiraneun. Urang ieu manuk cipeu kecidet telang di alam dunia. Engke bakal asup blos ka kolong ka jero kubur. Engke bakal panggih bapa satar, malaikat munkar nakir kitu mimin. Teteh mati lok ngarti bae ampun aing. Makana kolot baheula mah he laguna ngeunaheun. Benernya? Indung-indung kepala lindung, hujan diudik. Ya di Pandeglang mah hujan unggal poe ge. Kadi bucan hujan-hujan. Terus kumaha terus nanti ya? Anak siapa pakai kerudung? Anak ustad. RT mah anak natilong. Terus keren baheula mah laguna. Aduh aduh Siti mandi di kali. Terus tidak tuh najan lalaguan ke pikiran ka teu salat teu ngaji mah disiksa. Aya lagu kiwari eueuh hartian cek aing mah. Kudayang mana? Ngedaan KBH. Gawean. Bener teu bener ya? Ih, keren lah baheula mah, bahkan baheula makan can aya HP Kak. Can aya HP ulin teh urang mah baheula atuh nyenangkeun awak gampang tinggal naik bae kana tangkal jambu Kak. Jambu medenya. Jotan dina tangkal kayu mede kitu nya. Oyot datang di hua pantai embe. Keren baheula mah. Moal nyaho dia mah. Bangsa kami baheula ieu mah. Geus bosen njot-njotan ka tengah sawah aya kapal lewat. Kapal menta duit. Hai sarua. Sampai kiwari eta kapal can pernah mere eta. Tuh, tapi keren hartina maaf kula sok ngomong kieu akhir kula ngomong ya catet ayeuna mah alamna poek ayeuna mah alamna caang hatena poek baheula mah alamna poek hatena caang ayeuna mah alamna caang hate poek balik jamiahan be balik ngaji kurang kumaha cekas ustad ngomong make toa balik ngaji mah he dia geus ondangan geus anggeun terong doang geus ngomongkeun hajat di bae. Hada hareunana ngeunah, tenda diomongkeun. Tendana terserasinya. Tenda bagus, pangantena lakina kolot. Hayang beta ngomong si eta mah he. Nandakeun kuari mah ucapan ustad teh tasop kana hate. Alamna caang tapi hatena tibalik ari baheula mah alamna poek hatena caang. Ngaji jauh kiai jauh pamuda diburi mawa obor baralak parawan dihareup ngelek Quran ngalut ngaji nage kana lampu totok minyak tanah
asal beres ngaji liang irung hararidung di pagahana ge salah denge bae kiai mama gahana waqfu ana waghfir lana warhamna ceknya nama apu mana gambir mana keke ulah wakanya nyengir ya jeung kula mah boleh nyengir tapi mikirnya tapi eta salah ge babacaan kerek nanya ka ibu nunggu kolot ya nunggu kolot eta ibu salat menang magahan ustad ayeuna apa menang magahan ustad baheula babeletukan dipake baik inna sholati manuk suki keren lah dipake ya hartina kieu ya sebagai perbandingan kieu abdi nanya kambokolot mak coba eta pan bokolot tak kebenaran sok ngubaraan ma eta jampe nyeri beuteung kos kumaha sih horeng mah kieu doang mah turutan ceng leungeun cenah kana beuteungkeun ya bismillahirrahmanirrahim bedug leutik bedug gede ditabuh di jalan gede dug cager pikiran kok kabehan padahal mah doang lalagaan bismillahirrahmanirrahim bedug leutik bedug gede ditabuh di jalan gede tapi cager ulah neuleuh bedug leutik bedug gedena tapi deuleu bismillahirrahmanirrahim nah eta kolot baheula lain kutu hayang paseh doang kori tadi maaf sungut geus kered ku tong tolang nangka bisana bismillahirrahmanirrahim doang tapi hatena nyambung ka Gusti Allah ari paseh ge teu nyambung mah teh sateu manjur bae atuh ulah masih nikeun HP rek HP iPhone tah HP Apple tah bernuk tah ari eueuh pulsaan mah jeung naon moal nyambung ulah sok perebut casing jelema mah urusan nyambung pikiran ge nyambung ieu perebut casing be ieu aing make sorban be nyariung be lain nu matak make sorban kula mah loba kisah nyata tragis atuh kula caramah ku tukang parkir pak ieu mah lain ieu mah ulah pak ka dieu parkirna ieu mah jeung mobil kiai cek aing goblok aing kiaina ampun lah potongan doang nanya pernah panitia nu ngondang teu nyampuran abdi geus asup ka masjid di juru be nu nanya eueuh nu nyieunkeun kopi eueuh batur mah dimuliakeun diapelan naon aing mah di juru sorangan be pugu aing kiaina eta nanya geus datang kiaina tacan pugu ti tadi di juru aing makana cek aing lamun teu make sorban ieu aing matak disangka lain penceramah di bek aing nalangsa bek karena jelema naon jelema kiwari mah neuleuh casing doang mata simeuteun urusan soleh jeung bener mah teu nyaho urang mah eta meureun cenah nu make sorban belum tentu nya nu soleh mah nu di juru nu make batik teu nyaho ieu anu soleh ya di dieu teu nyaho kula mah duka teteh duka tukang salon teu nyaho urang mah bener apa bener ulah merebutkeun casing bahasana mah bismillahirrahmanirrahim tapi hatena nyambung ka Gusti Allah jampena manjur paham teu Bu ulah sombong hiji tanamkan kembali rasa malu sekarang rasa malu sudah mulai menipis yang kedua hilangkan sifat sombong dina hate sombong ka Allah teu daek salat berarti miceun ka sombong ka Allah sieun sombong ka tatangga tadina tilok nanya-nanya acan tilok ngobrol-ngobrol acan tilok tutulung sombong ayeuna mah urang berbaur dengan masyarakat karena manusia adalah makhluk sosial butuh orang lain ulah sombong sakitu anu kapihatur cacahan mudah-mudahan saeutik lobana aya hikmah jeung manfaatna amin ya Allah ya rabbal wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.